Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu naparin yudilluhumullahu tahta dilla arsihi yauma la dilla illa dilluh. Al mutawadiu fil makarih wal masyi ilal masajidi fidulam wa mut'imul ja'i. Al hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuhkeun hiji hadis, ayat 3 golongan jalma anu jaga bakal dilindungi ku Allah, bakal diiuh-iuhan ku Allah, dihandapeun arasna Allah. Dina poe nu teu aya perlindungan, teu aya iuh-iuhan kecuali iuh-iuhan Allah. Waktu di padang mahsyar sadaya jelema dalam keadaan panas, cuaca yang sangat panas, sabab numutkeun hiji kawal mah deui matahari 7 ngagarang ka urang sadayana, di handapna bumi seperti tanah perak, panas mantulkeun cahaya deui. Teu aya iuh-iuhan, teu perlindungan kecuali iuh-iuhan Allah. Di hadapan arasna Allah jelema bisa berlindung. Anu bisa berlindung dirinya ngan 3 golongan jalma. Mana nomor kahiji, al mutawadiu fil makarih, jalma anu daek wudu dina kaayaan cuaca sangat dingin, sangat tiris. Cindak nama jalma anu wudu ngalawan hawa tiris. Nomor kedua, wal masyu ilal masajid fidulam, jalma anu ilit ka masjid dina kaayaan keur poek kana ilit ka masjid. Nomor katilu, wa mut'imul ja'i, jalma nu daek mere dahar ka jalma nu lapar. Ieu nandakeun tina hadis ieu 3 jalma nu bisa nahan hawa nafsu. Kahiji nafsu badan, cek badan seungah teuing hoream teuing kudu wudu da kaya keur tiris. Jam 3 udang keur membeujeuna tiris eta. Tapi demi rek salat tahajud, demi aya udang salat subuh berjamaah awal waktu, rasa tiris disieukkeun, rasa tiris dipikeun, ngagidi ka cai wudu walaupun dalam keadaan tiris kumaha, nafsu badan dialehkeun urang. Nomor kedua, jalma anu leumpang ka masjid dalam keadaan poek. Berarti nafsu naon eta? Nafsu pikiran. Cek pikiran indit ka masjid teu ngaliwat anu poek matak sieun. Nya, sampai dianterkeun Kang adi kana bakati ku sieun. Nya. Aya anu ngarempod, aya anu nuan batur ka masjid teh bakati ku sieun, tapi maksa mangkat ka masjid. Maksa ngalawan hawa sieun eta, berarti geus ngalawan nafsu nu aya dina pikiranana. Cek pikiranna itu na poek aya naon sia. Enggak bisa kitu bisa sieun nya. Bisa aya ningalikeun, aya mata nu hunung bisa ningalikeun wae. Bayangan pikiran-pikiran urang eta saperti model kitu dilawan. Ini tetap ka masjid dalam keadaan poek. Eta golongan kedua, jalma bakal menang perlindungan ti Allah. Nomor katilu, wa mut'imul ja'i, jalma anu daek mere dahar ka jalma anu lapar, hatosna daek sedekah, nya daek infak, barang bere mere maweh ka sasama. Berarti ngalawan hawa nafsu nu aya dina hate. Dan cek hate mah tong mere ka batur, bising beak harta urang, tong barang bere ka batur, bising urang beuna capek ngumpulkeun kudu dibikeun ka batur, cek nafsu dina hate urang model kitu. Mata ku 3 macam ieu, jalma anu wudu dalam keadaan tiris ngalawan hawa nafsu naon? Nafsu badan. Ini dalam keadaan poek ngalawan kasieun dina pikiran. Terus jalma anu mere sedekah dahar ka jalma lapar ngalawan nafsu nu aya jahat hate. Mudah-mudahan urang mah geus asup eta. Jam 3 udah naik udang, tiris-tiris warudu. Ikhlas? Ikhlas. Terus mangkat ngaliwatan tempat poek, sieun. Ngan dilawan matak nepi datang ka dieu. Komo malurah mah sorangan ngagidik malurah mah tuh. Ngaliwatan haur di dieu, aya gerengan haur. Bayangan teh wus aya naon aya uka-uka naon halangan di dinya. Tapi mangkat teh ka dieu, mangkat ka masjid sejak berjamaah subuh. Disieukkeun ka sieuna. Alhamdulillah ikhlas,
ilah. Katiluna di mana urang gaduh rezeki aya milik langkungan tina pangabutuh urang sok sedekahna mere mawe sedekah ka sasama. Mudah-mudahan urang kaasupkeun tilu golongan eta nu bakal meunang perlindungan ti Allah dina poe anu teu perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.